Iro lain kitu maksudna. Maksud dahar jeung hayam teh hayam mah dipencit heula diasakan digoreng atau dikumaha jadi teh jeung daging hayam. Oh, jam daging hayam? Heuh maksudnya jeung daging hayam eta teh. Hayu tulang pencit? Nyangke lah mencit mah nungguan geus rada gede itu naon teh hayamna. Kan itu aya nu geus gede. Eta mah anu mesen geus anu nyirian alus hayam pelung eta. Geus aya anu erek nukeran jeung motor. Oh, sok atuh, geura tukeurkeun jam motor. Da itu nambungeun. Suara pokok ngomong we nggak pencit gitu. Wah, ya. Iya jadi. Kita pakai apa? Ayo.